Firda mulai agresif, mulai disampaikan ke sorangan cicing dalam kepala laki. Siapa bilang badan jangan kabur. Kalur, pamasa genggia, jangan yang geli. Luar biasa bagi aku tuh, iya, jangan latihan. Bagi ya, sambil pengantin di diatur sanes putu dari desa Lukang ada pasti kocak saya suka cak ya mah. Lantaran berenang segala mah, ulah abdi ngawer, sok dulu ningali wae nya. Tah ieu mah geus penasaran, dulu nanya. Bagi ya, cacat sambil urang laksanakeun heula, dia aja bataya cerdiknya bicara mah ada geula pian sareng jam. Ya. Da payun-payun. Ayeuna mah papayun-payun biasa. Asal ulah tilu nuju tukang motor papayun-payun aja. Bingung atuh kunaon polisi. Lamun caroge gaduh sifat harupateun kita sarupateun eta gede amek egois teh ya. Sok komo deui lamun ngalayan jeung istrina anu sok mineng ngagibah. Ya, mineng panasan. Kumaha abdi jadi oh dipanasan beuki antep teh beuki cilaka. Masalah alis bisa janten masalah geungcing cobian kumaha mah. Tah, urang simbolkeun di aya harupat, di aya seuneu. Sifat egois ti Aija di seuneuan atau di panasan ku bojo atuh beuki teh alih teh janten adeun permasalahan teh sok. Tuh, dialikeun simpel ieu teh. Dialikeun seuneu alih janten seuneu ageung. Bojo kedah pinter, kedah cerdas, lamun caroge nuju emosi teh ulah ngabambla manasan. Tapi pilarian anu maka tiis kalah hate kalah mastaka sayogi keun liang kendi sok kumaha we kacacos kejar jos tuh tong diangkat tong diteung angkat alhur lain eta akarek ngangkat Firda Gusti ya Allah ya dialikeun lumutus lebet basa sesuatu benda yang sudah masuk pada lubang biasanya rada bas. Kata Ida lamun cuma sendiri seserian Gusti ya lo yang bakal ke alamat potongkeun piceun citari ka tukang tok tinggali hijina tuh iya tuh nya urang dieu mah apa hari harupat waktu dicokot aya teh pian aya pami teh aya ija aya padayos sorca nya cecelo ya terus salahna aya lom teh ngalambangkeun bini teh mudah-mudahan urang doakeun ku sadayana nya mudah-mudahan ija tidak jatuh rapi ayeuna cing enga dipasihan turunan simpen diharap tah sok kita lihat ku coe ya simbol ya ieu mah nyaan kolot baheula mah pinter nya padahalnya ya silin-silin siloka sareng sasmita sabareng mah sek education gitu ya tapi tadi pergakeun lain tah sideung sorangan ija jo dibuka we selok ka tuhuna ari awakna mah leutik iya leutik kita teu diheureuan nya ge leutik nu cabakan mah gedean gitu ya Gusti Allah awak leutik tapi inung suku badan biasanya ke simbolna jiwa anu teh teuleungna buahnya sok ya teuleungkeun kali ya teh teuleungkeun heula nah ieu mah apaleun teuleungna ada teuleungna tahan heula kamu kada dicakeun ya Gusti ya Allah ya tiari ija teh selokan bersabaraha 40 genep buka tuh keja 40 hiji nah beda jauh pisan siap jatuh Jepang pada muntah dari cecegira mah pada muntah pios lah anu indah cepet kan anu budak eta tian eta mari Firda mulai agresif mulai disampaikan ke sorangan cicing dalam kepala laki tong sabelah duanana aja pengen aduh asa-asa tahan emosi goa siap oke siap ya hitungan ke 18 aja dilatih so hiji dua
Naik kejar-kejaran tidak. Ya benar benar. Enggak, lamun caroge tujuh bobolok kote enggak. Rengkuh kahala. Tapi siapunten. Sana siapa kalau kita lihat istri sana sih. Tapi istri mah kada turun-turun ke bangki kacaroge. Pancaroge teh nuju bobolok masuk sok masuk. Nah, gitu. Tisu, juru rias tisu. Ayeuna mah ka juru rias terus. Ya tisu, ayeuna ku tisu heula. Tisu heula mah kunaon cenah kagak? Palurah bapak ka kepala sang-sang we. Nu sebab. Sak teman. Gusti Allah. Batu cinggiran. Sok aduh kami coy, sukuna atuh. Ilun suku. Yaan ilun suku ijal mah di variasian di racing pakai bulu saeutik. Semu-semu gestek ada. Nah, tos gari lebat deui ja. Ada selop. Lain cicing bae, geus akak. Bedana panganten ajar jeung panganten modul teh. Ari panganten ajar mah saya berdiri diangkat gitu. Nu heubeul mah udang ku sia. Ulah gitu. Ya, kan itu pada dua bagian. Aya ibitna, aya hulu. Nah, ya hulu keling ya. Coba ini tak kami aja. Ya, berat kita simpulkeun antara. Kedua aku berangkat gitu. Lamun ija di ibitna, berarti tian ngeper di penggauna hulu na geus kitu. Karena hulu na Gusti ya Allah. Allah boleh kita. Lain pangadan anyar mah jajarege. Jajarege nyamahnya. Siap. Siap mun hiji angkat ka luhur. Mun dua aja ka hanakeun. Mun tilu geprek siap ya. Konsentrasi. Pada beureum pada bentak. Atau lebih pada beureum bentak. So, siap. Jadi pangadan cecengiran sok siap penting cecengiran. Siap. Hiji. Oh, dua. Hiji, dua, kakak punten upami engke wengi, hiji dua, berarti pada melepaskan kendi, ya. Abayang di kamar dari Firda, terus ayah kendi 16, sambil bisa ditemu 16, siap. Hiji, namun ayah lagu kahayang, kok udah sedihnya, hayang namun ayah lagu, goyang tuh. Kalau cinta yuk masuk kami. Kalau sayang ayo kita masuk kami. Kita dua anak itu lebih baik. Banyak anak tentu bahagia. Ayo mengancam kadang-kadang nyanyinya ayo. Siapa bilang banyak anak banyak jangan kabur. Dua anak lebih baik luar biasa. Hiji, dua, hiji, tilu. Wow, fokus langsung mesti. Langsung aja, angkat ke luhur. Mama sagem kieu. Yang ketiga. Luar biasa bagi atur luhur. Sampun sampun abi hapunten Dawi di Gusti hasud jeung pangapunten anu katana bumbung jalan rahayu jalan Arabi bumbung jalan rahayu jalan Arabi awalnya tepung rasa basket asih lahir batin dipatriku akan diikat mugia Bang Jawa loya cekap aing atur nuhun. Dawi di Gusti Maha Suci kepanganen kudis
kumbak lahir kurbati sakuyuna sasarina bakja lahir bakja pati Bapak Ibu sadayana orang tua Ibu sadayana sasaran aja sasaran kakek Bapak sadayana aja bulan bakal pakatnya amin ya Romal alam api gusti kayungan Obat ulah kadet sebatas hati sadayana ulah kadet maunya ulah tuturubun jadi awut kan mana warata ada pengantin mah kayak ada pengantin itu tuturubun biasanya kita ada cicingnya kamu aja teh lemesan siapa ya mama saya jalan-jalan kan itu biasa aja ya kalau san putar mama iya ayah titik-titik pulang nah ya maka bapak kalau ibu sadayana sing sahawai anu kenging titik-titik kanyut asap dorong wae kayak mah ya kalau arah tuh dia kanyut keudang maka bagiakeun hiji dua telo yo awur artos nabi awur beas nabi awur tuh itu makanya itu kalau buat itu tuh makanya ini yang makanya dia sama aya di panganten teh acan diawurkeun aya hadiah teh dia serahkan kayak gitu mah gogorokan, kita dua mah beneran terus 4 bulan-bulan tuh manggung